Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihil kiram ajma'in. Alhamdulillah ya. Urang tepang deui. Mugia urang sadaya khususna anu hadir dina pangaosan ieu sing disehatkeun, sing dicaang padangkeun manahna, oge sing manfaat ilmuna sareng sing salamet dunia akhirat. Sata can neraskeun hanca urang anu tos lami nya teu diteraskeun. Aya sababaraha anu bade didugikeun nyaeta nu kahijina dina ngalogat. Urang nya para santri biasana nggunakeun pulpen anu sapertos kieu. Nyaeta pulpen khusus we parigi ngalogat. Biasana mah pilot atau imah high tech Kenko. Ulah pulpen anu paragi nulis anu sapertos kieu sabab bakal kandel sapertos anu saatos-atos. Terus sapertos anu didugikeun ku baraya urang dina komentarna yen pulpen anu dianggo logat kandel teuing da memang eta mah pulpen biasa. Da biasana diangge ku para santri pemula mah sapertos kitu nya. Tah kedahna mah anu sapertos upami kapungkur mah ngalogat teh ku kalam anu cocol teh nih dikana tintakeun ngalogat kana tintakeun ngalogat dan seterusna. Salajengna kangge ayeuna naroskeun nyaeta perkawis kode atawa rumus-rumus anu sapertos ari teh kumaha eta teh kumaha kalawan kumaha hoyong cenah sagemblenganana. Tah ari menurut hemat abdi mah upami langsung hoyong sagebleganana gitu nya rumus-rumus nya mangga wae moal efektif. Naon sababna? Sabab unggal ngalogat kedah ningali wah hayo benten sareng anca atuh alon nalika ngaos dipasihan 2, 3, 4, 5 engkena deui upami penak jeung ngaos deui upami ngaos deui nabi hari mending kitu. Sabab upami langsung digeblegeun sakieu nya mangga wae eta ieu kode-kode itu kode-kode anu para santri di antawisna ieu santri kuring nu nuju ngalogat tos ieu kurang lengkap salaresna mah aya sabaraha jadi dana besa kieu dipasihanana dana besa tahun da tetep ya kieu deui wah wi tuh gitu jeung saterusna atau pengen pada sakebleganan nya sapertos kieu we yang kemang ku abdi ditulisnya mangga gitu. Abdi teu acan dipasihkeun ari nu teu acan ditulis upami ari teu acan dipasihkeun mah kodeuna gitu. Mun sakieu kan urang teh namikeun kana atap nyaeta berhubungan teh pirang-pirang atos kana atos milik tetep eta ari. Saurang mah kan ngalogat kayaknya pemula sanes anu tos mangalahir da gege sapertos santri simkuringan ieu nya tos mahir ngalogat da teu ngapalkeun kode. Teu karaos ngapalkeun kode da naon unggal dinten pasihan 2, 3 teh unggal dinten sadintena ngaos teh upami sapinah nya sakali pasihan kodena teh 2, 3 sesuai sareng ieu we nuturkeun hanca gitu. Upami hoyong sadayana memang enggak we gitu nyan di nembe teh ari hemat abdi mah mendingan alon santai we santai nu bade ka mana atuh gitu kan. Tah kitu lajeng sawihandeunya urang satacan memulai urang diuhandeu ti awal tina bismillah teh salajengna teh kadah diuningakeun ieu mah ditegeskeun deui yen dina ngalogat teh anu diperyokeun nya teh 3 kode logat marje kode logat marje. Naon ari kode terumus yang sapertos kieu kangge naon kangge nangtukeun subjek predikat objek keterangan dan lain sebagainya. Sabab dina kata-kata atau dina kalam dina cariosan moal terlepas dina subjek predikat
ya gitu mau terlepas teh eta we teras. Nah kitab-kitab mah tos janten tos kieu teu terlepas tina subjek predikat sabab namun sampai hungkul teh predikatnya malah hartos. Si Budi di rumah, nah si Budi di rumah beda kan? Si Budi diam di rumah langsung ke hartos aya subjek aya predikat aya predikat gitu. Dan terkadang si predikatnya teh disumputkeun Budi di rumah eta teh nyimpen predikat eta teh naon kitu asalna Budi cicing di rumah, Budi berdiam di rumah, Budi berada di rumah. Nah seperti itu eta kode kangge nangtoskeun subjek predikat objek dan seterusnya ya. Lalu yang kedua adalah logat. Logat itu terjemah kata per kata. Lalu marje itu tempat uih. Kangge naon? Kangge nangtoskeun kata ganti gitu. Lamun dina bahasa kata ganti, lamun dina bahasa Arab disebutna teh domir. Kangge nangtoskeun ieu domir teh ka mana? Domir teh saha nu migawena misalna teh gitu. Seperti misalnya teh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nu walas teh saha? Allah. Mana Allah ieu? Diuihkeun deui kan. Anu walas teh Allah tuh. Nu asih teh ieu Allah. Tuh, nu asih teh Allah teh ya. Tah nangtoskeun sapertos kitu. Waalaikumsalam. Tah teras aya tamu pengarsa kepala sekolah. Urang teraskeun ayeuna mah. Urang teraskeun. Sekali deui tadi pulpen kadah kauningna. Teras kode logat marja enak satacan neraskeun hanca. Urang sauihan deui tina bismillah. Satacan ngaos pasti ngadoakeun kumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kitab sapinah berarti ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab sapinah ditalarunya tiap-tiap ngawitan sesuatu kitu we terasa dayana. Mun kitab taklim berarti ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab taklimul ta'lim kalawan tah dibaca kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah kumaha? Ar-Rahmani anu mapar nikmat ageung ya Allah ka hamba-hambana di dunia akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapar nikmat alit ya Allah ka hamba-hambana di akhirat. Anu kalawan atos ari singkatna mah anu walas ya Allah anu asih ya Allah gitu. Tah alhamdulillah ari sadaya puji ari itu ari sadaya puji tah kode antos ayeuna logat terjemah kata per kata ari sadaya puji eta tah kode entos kan nya ari eta kalawan itu dengan atau berserta anu teh yang teh ari adapun yang menjadi subjek pasti ya eta adalah kalau bahasa Indonesia yang menjadi predikat. Seluruh puji adalah milik Allah gitu. Alhamdulillah ari sadaya puji nah habat seluruh aya alif lam kedenya belajar gedenya keda bertahap lah nama ikutin we heula meh teu lieur. Alhamdulillah ari sadaya puji eta lillahi tetep mana tetep ta ieu huruf teh eta murang kali huruf teh teh kieu tetep ieu hamdu nomor 2 eta tetep ieu hamdu kagungan Allah oke. Alhamdulillah ari sadaya puji eta lillahi tetep ieu hamdu kagungan Allah rabbil alamin anu sad angka 2 di garisan yen sateu acan nyebatkeun mangeran sakabeh alam teh aya anu di dieu teh yang kenapa make anu ieu teh sifat Allah teh bagaimana sifat Allah yang ngurus seluruh alam begitu. Rabbil alamin anu ngurus sakabeh alam tah terusnya oke. Wabihi jeung ka Allah tuh jeung ka wau teh jeung logatna teh nya wa jeung ka Allah marjana ka dieu cenah teh dimarjekeun sapertos ieu santri nyata make hamzah kalau ditulis hamzah kieu yen tiap-tiap aya kode hamzah berarti Allah lamun Muhammad mim meh teu capek ngamarjikeun gitu. Wabihi jeung ka Allah hungkul nastainu nyuhungkeun tulung abdi sadaya. Biasana khusus dina logat itu sesimpel mungkin ditulisna. Contoh nastainu nyuhungkeun ilmu kan murang kali mah ditulisnya
nyuhungkeun tulung pami ekstrem deui mah nyuhungkeun tulung abdi sadaya ditulis eta teh dikeun ka hideung moal engke mah moal sabab orang belajar ilmu sorok. Nah ti mana abdi sadaya tina wuku muntakali ma'al goer nya aya nun teh belajar kumaha gitu dina ieu nya dina ngias bami tepatnya yasta'inu sulas maziti warna salis bab kahiji kan istaf'ala yastaf'ilu ista'ana yasta'inu yasta'inuna tasta'inani yasta'inna tasta'inani asta'inu abdi nyungkeun tuluy nasta'inu abdi sadaya lobaan nyungkeun tuluy keman teu kedah ditulis dia abdi sadaya sabab terang teh al musharraf kumaha atuh nulis singkatna cukup we tulung kulantaran lebat kana sulasi mazitih warna salis bab kahiji maknana teh nyaeta salahnya tolabiyah menta leres teh berarti menta tulung abdi sadaya tos tulusna mah tulung we hungkul tolong teu kedah panjang-panjang seperti eta khusus kangge logat sesimpel mungkin tuh abdi tulis logat itu simpel mungkin. Nah, setelah ini nyungkeun tulung abdi sadaya kayak ngartos da kedah ngabundel nya belajarna ilmu rasul. Ala umuri dunia kana p teh naon pirang-pirang ya. Kana pirang-pirang urusan dunia wadini atapta. Diatapkeun kana umurnya, kana ala kana naon. Ala umuri dunia kana pirang-pirang urusan dunia wadini jeung mana ya ka dieu marejana. Oh berarti kana sami jeung kana pirang-pirang urusan agama gitu ya. Kangkaskeun wasala ini. Wasala jeung muga maparinan rahmat wasala. Rahmat merahmati menyayangi atuh. Rahmat ya hungkul rahmat. Wasala jeung nabat muga sabab fa'ilna Allah yang mengerjakannya Allah. Kalau yang mengerjakannya Allah berarti menjadi doa. Kalau doa berarti menjadi semoga gitu ya. Tekedah ditulis semoga mamparna rahmat tekedah cukup rahmat. Matak ya aya gunana ya aya naon kedahna sebagai santri pontos ngalogat ya kita semuanya pontos ngalogat ditakror bahasa santri mah ditakror berarti tikror upami lebet kana naon karo teh sulasi masjid warna awalnya bab kedua fa'al taf'ilatan takrir kumaha sih karo takriron tikroron tuh pami lebat tikror takrir atau bade biasalah terjadi bahasa mentana naon kadah ditikror kadah naon kadah ditikror kadulang deui dikobong dibaca deui ketika urang mangkeun wasala teh logatna rahmat kumaha tadi teh rahmat teh taros karena yang cenah anu mihilap wasala teh kumaha muga mapan rahmat muga mapan rahmatnya tekedah ditulis sadayana tos bae insyaallah moal hilap pami langsung ditikror harita kana saantos ngaos mah wasala jeung muga mapan rahmat saha Allahu tasaha saha kode baru wasala ya fa ya telah fa wasala jeung muga mapan rahmat saha Allah Gusti Allah kode baru aya nabat aya garis kieu fa hungkul geus kada salerosna mah cekap nabat aya garisan ieu teh nandakeun yen di dieu teh serta nyebatkeun Allah teh aya saha ulah kieu wasala jeung muga rahmat Allahu Gusti Allah saha salah gitu mah katak saha Allahu Gusti Allah aya saha heula serta can nyebatkeun Allah sakieu teh saha fa'al gitu nya tekedah dititikan ge lah pokona mah kitu we titikannya mangga saha duh kana nangku iya ya kieu kitu nya telepat terapi abdi mah duh saha moga mampir rahmat saha iya kalau seandainya yang mengerjakannya itu berakal berarti saha kalau misalnya sebagai tanda begini itu fa'il itu yang mengerjakan ya yang mengerjakan pekerjaan. Kalau seandainya yang mengerjakannya itu berakal, berarti logatnya teh saha.
logat nanti terjemah nanti iya terjemahna saha. Kalau tidak berakal misalnya itu hewan misalnya doroba geus neungeul saha tong saha upami ka hewan mah doroba geus maehan misalnya teh nya naon asadun singa tong saha gitu saha atawa naon eta mah kayak tiasa lah kedah pinter-pinter we upami tidak berakal mana naon teruskeun wasola jeung muga mampari rahmat saha Allah Gusti Allah wasalama jeung muga mamparinan kasalametan atau salamet we muga mamparinan kasalamatan ieu Allah tuh dimarjikeun nya Allah wasola jeung muga mampari rahmat saha Allah Gusti Allah wasalama jeung muga mampari rahmat ieu Allah katinya ala sayyidina kapanutan urang sarerea kapanutan panutan atau dungan sayyid tulis panutan keun ieu ada pemula mah tong ku pegon lah pegon teh jadi Arab Sunda hese deui kana lieur deui terus ku ieu we ku Indonesia we ngan hoyong nyeuni memang ku pegon teh Arab Sunda panutan kieu ke tulisna teh panutan gitu nya panutan ya. Kayak abdi ngajelaskeunna lieur deui kedah belajar pegon dan lain sebagainya lah tos we ku ieu we ku laten we gitu nya ala sayyidina ka panutan kadunungan urang sarerea atau ayatna teh urang sarerea nahnu teh kami semuanya ala sayyidina ka panutan urang sadaya Muhammadin nyaeta panutan itu siapa nyaeta teh huruf ye ieu teh huruf ye sapertos kumaha kieu tah ye kieu lah ngan meh tere sat degeudeun garis heula tek ye eta nyaeta tuh kode baru nyaeta nyaeta garis heula rek ti dieu mangga ka dieu rek garis heula mangga kitu tah ye jiga ye we meh gampang ieu mah dasarna mah da kumaha urang ngalogat mah salasana mah abi oge ya ari da ti guru mah baretos sanes kieu eta teh pan kieu we cenah abi mah langsung kieu dan seterusnya nyaeta teh yaitu lah bahasa Indonesia namanya ala sayyidina kapanutan urang sarerea Muhammadin nyaeta Kangjeng Muhammad khotamin nabiyina anu jadi panutup anu jadi penutup para nabi saminya lamun benda pirang-pirang kalau yang berakal para tong pirang-pirang nabi tapi para nabi anggar ieu nama kode nama anu jadi penutup para nabi sok ulangi deui kita teras ulangi deui sakitu heula wasola jeung muga maparinan rahmat saha Allahu Gusti Allah wasalama jeung muga maparinan kasalametan ieu Allah ala sayyidina kapanutan urang sarerea Muhammadin nyaeta Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam khotamin nabiyina anu jadi panutup para nabi nabi an-nabiyin eta kedah ditulis deui tuh logat mah simpel mungkin an-nabiyina naon atuh logatna nabi bentos para nabi wa alihi jeung ka keluargana ieu nabi tuh nabi itu Muhammad kan ieu Muhammad tos ini meh unggul tuh sapertos tadi wa alihi jeung ka keluargana ieu Muhammad wa sahbi jeung ka para sahabatna ka keluarga para sahabat sohbun mah nya teh apalah sahabat teman para rencang wa sahbihi jeung ka para sahabatna ieu Muhammad ajmaina tegesna sadayana tuh tegesna kode baru tegesna titik 2 di garisan kayak dibaca deui mun mendakan kieu tegesna kitu we teras masih iya titik 2 tegesna nya tegesna teh
menegaskan benar-benar gitu. Jadi nggak ada apa ya sungguh-sungguh tegesna teh sungguh we. Naon atuh benar sebenarnya we udah naonnya Indonesia na hesenya mun Indonesia kan sadayana sok sesah lantos tegesna we da orang-orang Sunda. Mun di Indonesia kan sadayana sok riweuh sok jadi riweuh. Pemicap guru mah Jangkarna bahasa Jangkarna Jakarta kemana we pangarsa guru mah wa alihi sok saweune wa alihi jeung wa teh jeung kan nya jeung ka keluargana ieu Muhammad alun keluarga upami terang alun keluarga tulis keluarga di dieu wa alihi para santri na ieu teh ditulis kitu latihan ngalogat teh upami bahasana simpel teu kada ditulis sadahyana teu kada salaresna mah dangke bakal latihan kudu bener tiap panggih jeung alun keluarga sohbun sahabat teu kada ditulis sadayana ajmain semuanya teu kada ditulis kada tiap logat itu ditulis kada lamun ceuk urang nyaho ieu mah ngarti teu kada ditulis salaresna mah nya walihi jeung ka keluargana ieu Muhammad wa sahbihi jeung ka hilap ya jeung ka para sahabatna ieu Muhammad ajmaina tegasna sadayana tos duikeun ka dieu ulangi deui tina sholat wasolat ulangi deui nyalira langsung kami kersa nya ulangi tina bismillah tuh para santri ngantosan ngaos teh da beberapa menit lagi jauh daun tabu satu sekitar 10 menitan lagi lebat ngaosna wala haula jeung teu aya daya la teh teu aya logatna wala haula jeung teu aya daya haula teh daya upaya daya we nggonya wala haula jeung teu aya daya eta maujud eta kumaha tadi kamari gitu nya kamari tahun kamari eta ge wala haula jeung teu aya daya eta maujud kumaha kode baru maujud teh kapanggih artina teh jim teh naon maujud itu bukan ada ya maujud itu ditemukan maujud ya maujud seueur anu nyangki yen maujud teh naon aya maujud mah kapanggih pan isim maf'ul tina wajada teh manggihan menemukan maujud nu dipanggihan yang ditemukan tos eta maujud jadi enggak ada daya pun yang ditemukan wala haula jeung teu aya daya eta maujud enggak ada daya upaya yang ditemukan sama sekali tidak bisa ditemukan ada daya gitu enggak bisa ditemukan adanya daya wala haula jeung teu aya daya eta maujud wala quwata jeung teu aya daya teu aya nya mah nya teu apalah la teh kan tidak teu aya we tiada wala quwata jeung teu kuat tuh kan wala quwata jeung teu aya kakuatan eta maujud daya mah bisi tah apa tulis daya kuat mah da kenal kan kuat kekuatan wala haula jeung teu aya daya eta maujud wala quwata jeung teu aya kakuatan eta maujud illa billahi illa logatna kecuali angin la ilaha illallah la ilaha tiap Tuhan kecuali Allah ilah kecuali enggak usah ditulis illa billahi kecuali angin kalau bahasa Sundana kecuali itu kan angin illa billahi angin ku aduh logat baru kode baru garis heula terus waw domah lah tuh ku oleh bahasa Indonesia nama terus illa billahi angin ku pitulung Gusti Allah pitulung bareto mah pitulung teh nun teh nulungan meh tereh illa billahi angin ku pitulung Gusti Allah tuh aya pitulung aya bahasa pitulungnya nah bet aya bahasa pitulung ke upami belajar ilmu nahwu ba di mana isti'anah teh minta bantuan kan kade matak bertahap we ayeuna mah tos we heula ikutin we heula nya illa billahi kecuali ku pitulung Allah aya bahasa pitulungan pokona mah nalika ke diulang deui ku entong illa billahi engku Allah entong
sok sing apik illa billah angin ku pitulung Allah al ali anu maha luhur pakai maha teh lamun ka Allah maha aya kodena sih naon asmaul tafdilnya isim tafdil abdi mah ngodelan teh ka barudak bintang teh berarti paling bintang kan kenapa paling logatna sama bintang aya di atas gitu jadi luhur eta mah kode abdi biasa ya mah teu iya untuk memudahkan para santri ngalogat al ali anu maha luhur ieu Allah al azimi anu maha agung ieu Allah agung luhur itu luhur sok tulis luhur ya agung tuh ari pulpena alit mah raoseun diangge teh da ngalogat cuma bin tebal mah jiga kamari we nya tah wala haula deui wala haula jeung teu aya daya eta maujud wala quwata jeung teu aya kakuatan eta maujud illa billahi angin ku pitulung Gusti Allah al ali anu maha luhur ieu Allah al azimi anu maha agung ieu Allah upami urang anu tunjuk gitu anu pami nyebatkeun luhur kana logat pami nyebatkeun Allah kana marje tunjukna teh sok sakali deui wala haula jeung teu aya daya atau nunjukna tadi boleh eta maujud wala quwata jeung teu aya kakuatan eta maujud illa billahi angin ku pitulung Gusti Allah tuh nunjukna teh sing leres al ali anu maha luhur ieu Allah al azimi anu maha agung ieu Allah alhamdulillah sakitu lapan tadi insyaallah ke ku abdi tulis anu kedah janten PR nya eta cara nunjuk ngalogat belajar cara nunjuk insyaallah ini orang teraskeun lah cara nunjuk ngalogat cara nunjuk ngalogat sing leres gitu nya teh hilapnya alhamdulillah sakitu kan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik orang sholawat Bani Hasyim ya Allahumma sing manfaat orang adu hala sok hilapoe nya ieu teu puguh yang ngantos anu ngaos Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya akhirah Allahumma shalli 'alan nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi sallim taslim Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.